Assalamualaikum sahabat Kang Has, subscriber Kang Has. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan sukses untuk Kang Has. Fiksi Mini Bahasa Sunda, berkah selalu, berjaya terus di udara. Salam dari Kang Ijul Asgar Channel. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule Basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui carios fiksi mini Bahasa Sunda kalayan judul Macul. Biasana Teh Titin Wiarti. Wilujeng ngaraoskeun yang akan kasepuhan. Teh Dewi, lampu caraan kene. Ratna ngageruan Dewi. Telila kulutrak panto dibuka ti jero ku Dewi. Ratna, reka mana moal boboko? Cek Dewi bari kang disik panon. Reka sawah nyusul Kang Iwan. Indi trebun kene can ngopi-ngopi acan. Nyebut rek macul. Kunaon ai Dewi wayaki ka karahudang? Ponon poe ge geus nambun bunan. Teu arenak puguh ge. Budak geus marangkat mah ka sakola kalah ngaringkuk di we. Lampu poho teu dipareuman. Dewi nembal bari menerkeun gelungna. Si akangna can datang kitu. Lilela teuing nyabat teh. Sawah mangsa dipacul kitu pijakeun. Bobogan ora di panyaban. Cek Ratna ngagonjak barinya kakak seuri. Hus ari taun teh Ratna masih gawa nu ngadungakeun wae. Dewi nembalan bari seuri. Ayo lawan ka saheula. Karunya Kang Iwan bisi ngarep-ngarep. Ulah sara wae tah, panon bisi buruk. Ratna ngalewas ka sawah. Sainditna Ratna, Dewi jeblus ka imah. Koloyong ka kamar, neruskeun deui hanca. Disimbut bari ngaharewos. Kang Iwan, aman? Cag barayang sakitu anu kapihatur carios fiksi mini Macul. Dina ieu fiksi mini mah tinangtos baraya moal sesah mendakan inti masalahna. Ku judul macul ge
tos kacipta. Kang Iwan carogena ceratna anu tuturubun subuh-subuh teu ngopi-ngopi acan wawartos ka bojonna mah bade macul. Atuh panyangki ceratna Kang Iwan teh bade macul ka Serang. Kumargi hawatos kanu namina caroge nya ceratna nganteuran rada tanginas. Mung sateu acan ngabujeng ka Serang, ceratna nyimpang heula ka bumi Teh Dewi. Kumargi ninggal lampu Teh Dewi masih ngalemprai. Sakitu waktos tos majeng ka siang. Geuningan Teh Dewi teh ngaringku keneh di enggona. Saurna mah hoyong tunduh keneh. Mung di akhir carios aya paguneman anu mata kagugu. Saleosna ceratna ka Serang, Teh Dewi guragiru muru enggona nyulusup kana simbut laju ngaharewas ka Kang Iwan. Pajarkeun teh aman. Be geuningan Kang Iwan teh sanes maculan Serang. Namun maculan kotakan alit anu Teh Dewi. Ayo mengukur carios hatur nuhun ka Teh Titin Wiyarti anu piksi minina kantos biasa dipidangkeun. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.